Assalamualaikum ya Rasulullah. Bareng. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Insyaallah salam orang ditampi ku Rasul, didangu ku Rasul, bahkan dijawab ku Rasul, bahkan Rasul hadir di tengah-tengah orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina rasula. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumid dzikra, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Wa qala an-nabiyyu Muhammad man fariha bina farihna bihi. Wa qala Syekh Junaidil Baghdad quddisa sirruh man hadara maulidan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayon mangga urang sadaya sasarangan muji tasyakur ka Allah anu Maha Ghafur. Shalawat miwa salam mugi dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat saumumna kiai nu halal dirungi ieu. Puji simkuring dipika hormat tur dimuliakeun, urang daroakeun mugi-mugi para kiai sing para ranjang yuswa nu barokah. Aparatur pejabat pemerintah atasan bawahan urang daroakeun mugi-mugi para pejabat urang tinu handap dugi ka luhur sing marareunang taufik hidayah ti Allah. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi yang diprakarsai oleh para pemuda yang didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan para pemuda putra putri urang sakampung Cipajung ku Allah sadaya sing disarolehkeun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang wengi alhamdulillah masih kene dibere eling ka Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul teh junjunan urang nabi urang. Maka ketika Allah nyieun manusia terdiri dari dua unsur, hiji roh, dua jasad. Hiji roh, dua jasad. Ruh kenaleun tak ka Allah. Karena ruh pertama diciptakeun ku Allah, kenal jeung Gusti Allah. Begitu ditanya ku Gusti Allah, alastu bi rabbikum, wahai cek Gusti Allah, apakah dia ngaku bahwa aing ge pangeran dia? Sadayana jawab, qalu bala syahidina.
Sumohon Gusti kantenan Gusti. Gusti teh pangeran abdi, abdi senjataan senjata turut kaparentah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruh ditempelkeun kana jasad, borosot jelema gubra ke alam dunia, kunaon teu kenaleun deui eta ruh. Eta jasad ka Gusti Allah. Da ieu nu jadi pertanyaan anak, bareto mah kenaleun ruh jeung Allah. Tapi kunaon geus nempel dina jasad. Ruhna teu kenaleun. Da urang teh nutfah 40 poe cimani. 40 poe getih kimpel, 40 poe daging kimpel. Daging teh diberean tulang. Tulang teh dibungkus deui ku daging, mun bikang geulis pun lalaki kasep. Coba lamun daging bae atuh leuleus moal bisa leumpang. Atawa mun tulang meu dagingan. Naon tah ngaranna? Naon ngaranna? Tangkorak. Misalkan aya lurah contoh ieu mah lurah lelempangan tulangna be tangkorak. Lurah. Contoh ieu. Aya misalkan RT lelempangan tulangna be tangkorak. Bisa najan kiai, ayah kiai misalkan lelempangan tulangna bewa dagingan. Hayo kita ngomong tangkorak kiai. Hayo kita ngomong. Dicabok wae. Kiai mau ulah tangkorak tangkorak udah pun udah kiai orang dedemes. Eta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kunaon geuning teu kenal eta ruh teh barang geus ditempelkeun dina jasad. Lamun orang ningali pangandika Allah bahwa tatangkalan batu, gunung, kabeh, satok, hayawan selalu zikir eling ka Allah. Eta kontok konggorongok aya kitu konggorongok kadenge ku urang konggorongok ge. Jalamun kadenge ku orang ahli batin mah, kadenge ku ahli-ahli orang-orang soleh anu geus muka sapa jeung Allah, lain konggorongok. Keur zikir eta kontok teh. Tembal kotok di baju, tembal kotok paku haji, subhanallah. Eta teh keur kitu, zikir kabeh hayawan makhluk. Nabet jelema teu daek dalam zikir. Euy, kunaon jelema teu daek areling ka Allah. Maka oleh sebab itu Allah nurunkeun Rasul. Ketika Rasul maut diteruskan ku sahabat. Sahabat maut teruskan tabiin. Tabiin pupus asbah tabiin. Asbah tabiin pupus terus mujtahid. Terus ulama, terus guru-guru urang, kiai-kiai urang, ulama-ulama urang, ka terakhir nak santri budug. Lumayan budug-budug. Sebab syaratna jadi kiai kudu budug. Wa syurutul kiai al budugu. Hari syarat jadi kiai kudu-kudu geula. Itu sah jadi kiai mun teu kudu geula. Aya mantan bisu 18. Nah, iya. Makana hadirin dipandu dengan ulama. Aya ulama pan tafsir, aya ulama pan hadis, aya ulama ahli tauhid, aya ulama ahli usul fikih, aya ulama pan bayan, pan mantek, pan bade, pan bilaga. Apa tujuannya? Supaya manusia kembali ruhna kenaleun deui ke Allah Subhanahu wa taala. Maka lamun jelema hayang kenal ruhna ka Allah, kudu daek ngalaraj. Lamun jelema tilok ngaji eueuh ka geblek dia seumur umur. Sasalos. Saha sebabna? Cek Kangjeng Rasul, idza madha 'alal mu'min arba'una sabahan walam yajlisil ulama khasa qalbuh ay mata qalbuh wa jassara 'alal kaba'ir li'anna al-ilma hayatul qulub. Kangjeng Rasul di mana-mana liwat ka hiji jalma mukmin 40 poe 40 penting eta jalma mukmin teu ilok ngaji 40 poe urang lila-lila komo tahunan. Hadirin, qasa qalbu ay mata qalbu, bodar hatena.
geus paling gati mah modal. Mobil anyar ti dealer paeh atuh ngaripukeun penumpang. Ya kudu didorong. Listrik mati, bola moal nyala sampai ke moal harus gara-gara mati setrum. Ibu bukan salaki, nya ngora, nya kasep, nya bageun, nya berehan, hanjakal barang napae. Atuh ibu mau lapis doang terong di leobi. Mohon maaf salaki, aku cuma bisa melihat saja karena barangku mati mau lapis. Tapi saya mah barang paeh magat. Ketika jelema jasadna hirup hatena paeh susah Pak. Menikahnya modal jeung jasad-jasadna. Lamun bau kurang kubur paling jago jadi bongkong, paling anu endok calang ku bongkong. Tapi lamun jelema jasadna hirup hatena modal, weh jadi pejabat aspal dilebok. Bener molenda lempang ke kebun batur patani ketika nuaran jauh batur pamuda lamun hatena pae teka manggi motor batur dipaling manggi diterbang bikin batur diembat gara-gara paeh hatena. Lamun jelema geus paeh hate wajah saro alal kabair bakal wani ngalakonan dosa gede. Naon sababna? Li annal ilma hayatul qulub, sebab ilmu itu penghidupnya hati, maka sedangkan hati jenderal seluruh anggota badan. Endah hatena insya Allah jasadna bagus pala hadirin. Maka ketika Rasul diutus ku Allah ke alam dunia nyandak 5 tugas. Cek Gusti Allah tadi dibacakan ayat Quran aku qori hampura sawara kula nang geus terebeak. Duh di mana yang mulu dan dapat sampai keserak sawara ke tukang jalan qori serak ya itu tukang jalan masyarakat uji masyaallah kana lauk teu bagian 25 kaki. Uji di makula pada teman karena lauk bakaka kula di lauk bakaka kotor kada lauk asli geus beak uji. Qori mah bakaka biasa betul cingkir. No comment tau uji. Berkah syafaat Rasul nurinya kau uji-uji buat mabok terkena lauk. Gusti Allah kia ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wallahu alam bimuradih. Nah syahida tugas Rasul ini. Nu kadua wa mubasysyira, nu katilu wa nadhira, nu kaopat wa da'iyan ilallahi biiznih, anu kalima wa sirajam munira. Wallahu alam bimuradi. Ieu ayat khitabna ka Kangjeng Rasul. Cek Gusti Allah, "Heh Nabi, saknya nyana kami ngutus anjeun Muhammad syahida." Ngajadikeun saksi. Saksi di mana Gusti? Saksi tina linuhungna jeung gagahna jeung hebatna agama Islam nu dicanna ku Kangjeng Rasul. Islam hebat, ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak ada yang paling atas, hanya agama Islam. Mana saksina? Kangjeng Rasul. Mata kehadirin sedaya Rasul unggul dalam segala bidang. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmi wala karami. Faqan nabiyina Kangjeng Rasul teh ngunggulan kana seluruh nabi. Di mana ngunggulan? Hiji fi khalqin dalam bentuk fisik. Fisik Rasul hebat. Sanaos Rasul ngagaduhan sifat a'rad basariyah, punya sifat kemanusiaan seperti orang, tapi loba perbedaan jeung urang. Nah kita berjanji diceritakeun Masya Allah Kangjeng Rasul isim kuring ka bubur tahun 2012 pernah ke Baghdad, ka makom Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, ka makom Imam Junaidil Baghdad, ka makom Imam Ma'ruf Karhi, ka makom Imam Abu Nawas, ka makom itu terus Syekh Bisril Hafi, terus ka Imam seberata asalnya 17 penjarahan tadi Baghdad. Begitu di makom Imam Junaidi ningali rambut Kangjeng Rasul. Ayah salmar rambut Kangjeng Rasul. Nu mantak ajut rambut Kangjeng Rasul para hadirin wal hadirat. Ayah kieu. Begitu Rasul haji wada dicukur. Tadi perbutin ku sahabat, aya nu ka Turki,
aya nu ka Yordan, aya nu ka Baghdad, aya nu jadak ka negeri Mesir, aya nu ka mana? Di Baghdadnya sahiji tah. Rambut Rasul begitu ningali para jamaah aya nu pingsan sagala ningali rambut Rasul. Maka pantes dina hiji kitab diceritakeun lamun jasad Rasul diceritakeun ti mulai ujung rambut sampai kena ujung kaki jelema bakal mau bisa nyatu jarak 3 bulan. Kunaon? Ye, pan Kanjeng Rasul beda jeung sia. Tolol. Nah iya. Ye, eta Kanjeng Rasul mah rambutna bae ge tilueun rambut urang. Berem, hideung rada kabeureum-beureman padahal ke 1440 tahun. Tapi rambut Rasulnya siapa? Masya Allah. Kakadak ningali rambutnya. Inilah Rasulullah. Unggul dalam segala bidang. Nah kitab debat diceritakan anfiul anfi mimiul fami nuniul haji. Anfiul anfi ari eta pangambung ku bangir-bangir teuing. Ai ku bangir ku sedeng-sedeng teuing. Teu doang irung orang ti Pacung, doang hulu balukang ka teh kebo. Gepeng. Untung urang melakukan Kanjeng Rasul manfiul anfi mimiul fami. Eta cangkem doang huruf mi meuni buleun, indah dipandang. Teh cara sungut urang Cipacung doang huruf iya cablak. Mun ngobrol habis laki nyebrot. Iyalah orang. Walaupun Rasul punya arot basariyah, pasti bakal aya jeung loba perbedaan jeung urang. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali kulitna putih kuning langsat kabeureum-beureumman. Cara kulit orang Cipacung hidung bangsat kageuneup-geuneukan. Hauk dikerok bul kalapatan mata. Iyalah orang. Maka sanajan Rasul ngagaduhan sifat akrod basariyah aya perbedaan itu urang. Inilah Kanjeng Rasul hadirinul hadirat. Numawi Rasul unggul. Nabiullah Yusuf kasep moal mahi kana kakasepan Rasulullah. Sebab kakasepan sakolong dunia ibarat kieu dibagi ku Allah. Sabelah kanggo Kanjeng Rasul, saparapat kanggo Nabiullah Yusuf, saparapat jeung urang sakolong dunia. Berikut ke jelema terakhir sahabat tenu terang. Inilah Allah hadirin. Inilah Kanjeng Rasul. Kakarak jasadna sakitu. Makana perjalanan diceritakan anta samsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta isiru anta misbahus sudur. Kanjeng Rasul itu bagaikan panon poe. Panon poe nyangan kilang bara panon poe mah nyangan tina poe kanu caang tapi berkahna eta cacaang panon poe sehingga jarum anu potong kadele lamun ti peuting mah samar ti beurang mah jadi jelas wasilah panon poe jarum nu potong kadele liang jarum ge kadele bahkan satoa nu leutik tongo na kanjut meuni beureum ti beurang mah kadele panon poe mah ngan ukurnya angan sakitu unggul. Tapi Kanjeng Rasul ayana di Madinah Rasul ngatos pupus tapi 1440 tahun cacaang masih tembus ke kampung Cipacung. Alhamdulillah. Maka orang nu hadir ka dieu lain peda karena berkat, lain peda karena Haji Jamaluddin, lain peda nu sejen, tapi aya nur Rasulullah nu jenter dina dada urang. Jadi urang ka senter ku cahaya Rasul. Ialah Rasul anta samsun anta badrun anta nurun fauqa nur. Rasul unggul dalam bentuk fisik. Yang kedua, Rasul unggul dalam akhlak. Maka Rasul diutus ke dunia lain nyampurnakeun ilmu, nyampurnakeun akhlak. Sebab akhlak kuari barareja jelema. Kakolot eueuh geus kasopanan. Ka indung bapa geus eueuh penghormatan. Kanu jadi ahli ilmu geus eueuh penghargaan. Iyalah zaman kuari geus eueuh para hadirin kahormatan teh akhlak teh geus bejat. Maka pantes Sayyid Muhammad Al-Maliki Narios
al akhlak qoblal ilmi, tembongkeun akhlak, tonjolkeun akhlak samemeh ilmu. Sanajan ilmu gagah petekul muin ngolotok tafsir jalalan hebat kitab alfiyah diralam juara maknun digayem dulur lamun akhlakna takabur akhlakna bedegong tetap mual menang kemuliaan di Allah subhanahu. Sebab Rasul diutus ke dunia titah nyampurnakeun akhlak lain nyampurnakeun ilmu, sehingga hadirin wal hadirat ialah Kangjeng Rasul nu kadua Rasul unggul akhlak. Kangjeng Rasul mah di antarana tuangna beda jeung nyatuna budak Cipacu. Lamun Rasul tuang tek betilu ramo cep tilu ramo langsung diuapkeun kana paham Rasul digayem 27 wangsulan. Maka pantes lamun orang tuang mengikuti tuangna Rasul cek kesehatan moal katarajang penyakit sariawan, moal katarajang penyakit nyeri huntuk, moal katarajang penyakit tipes, moal katarajang penyakit mah karena pola makan kita mengikuti pola makannya Rasul. Kumaha nyatuna budak Cipacu kuat alabatan beko seok bekeduk langsung lok 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 lak be digelong digilekeun ka katu digilekeun ka kencer lak be ditelak delak di tikoro melotot ke pamajikan dia ngejok heuras teuing cek pamajikan lain kejo heuras teuing kokot kakak papajuhna gede teuing keur nyatu be pasea. Nah iyalah Rasul, Masya Allah, lamun Rasul ngaleut sanajan Rasul 1000 haus saakwa sakelas moal diseepkeun Rasul uih ti ladang korma ti kebon korma atawa uih ti masjid atawa uih tos pengaosan Kangjeng Rasul haus 1000 haus moal langsung dilek-lek Pak. Kumaha budak dia kok mun udah ngajuru kok mun balik ti kebon kok balik ti gudung kok tiki ke jeung teh kona untung tem melak dari ti koro. Pama eta ibu-ibu udah ngajuru kok panira. Wah mundahar kuat jeung bobokona kieu beda. Kuat dilahur manehna. Eta lalap kumplit daun mapadotan, daun cipu, teh bengek aya kabeh. Ada batan bebas Jawa be pokona. Teu kula eta nya atuh gede amat, kami teh kula gitu. Laju baru ngomong, kami macap. Geus ngaheuj. Eta nguyup angeun herang dan iris supaya subur cai susu. Kuatin pancina alapatan cetam mata pang gede natai atau budak ngajuru nyatu dah ngajur bobokona jeung ulah ning tai da puak na geus bau ulah pernah ngendongan pot ieu misage pamajikan kiai kabupaten pamajikan RW untuknya gelager doa petasan janwe tadi. Nah iyalah Pak Bu benten yang kurang tebih yang kurangnya iyalah Kangjeng Rasul para hadirin. Maka Siti Fatimah ditaros Fatimah punten sahabat aya naon eta Rasul ku mulia teuing akhlakna aya kitu akhlak Rasul teh kumaha si Fatimah ma khuluquhu Al-Qur'an akhlakna Rasul ma Al-Qur'an ucapan dan tindak tanduk Rasul lain keluar ti hawa nafsuna tapi semata-mata wahyu ti Allah subhanahu. Ialah Kangjeng Rasul syahida jadikan saksi tidak gagah na agama Islam nu dicanda ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu kadua Kangjeng Rasul tugas wa mubasysyira ngabubungah kasaha liman amanah kajalma anu iman ka Allah kunaon dibubungahna bil jannah ku surga Allah. Ya urang Cipacu hayang ka surga tah hayang ka neraka ai jacalalah guru ngomong nama hayang salamet tah hayang cilaka ai jatuh edan jawabna nu tilok salat ngomong nama hayang ka surga nu tilok ngaji ngomong nama hayang kasur pamuda sok gaplek ngomong nama hayang kasur keur gaplek mah hayang kasur di mana kamu udah tak kurang diharam jadah doang dan cek aing ngeta nu gaplek doang untuk dijageun kunaon kitu kiai atuh deuleu kartu nama leutik segede korek tapi mantingkeun anak nabatan kebon sengel bodar dia hidup kayaknya di modal-modal
nu leuwih haram jadah tiluan di pos ronda beul jeung urang-urang hiji batur ai torojul bae bapak-bapak ieu kitu aing teh macam ditanya ke minatuna pada ka mana budak ka warung bae ieu igap da kurang saurang kayak mah di baturan ih geblek kita di itu beres meuli rokok torojul metode kadinya nah cek minatuna mah mau dibaca ke opatan cek minatuna mah kocok leuh itu hatam kocok kafe tolol sih kocok di tanah cocok seret dibagi dia seret dibuka eta minantuna geus kita suku bae cek minantuna aya di kula kabeh podcast beureuh di Tuhan atuh jaengan bareng itu ada gitu-gitu ku minantu angkat langsung modar dia minantu cek minantuna lamun kula modar anak abah jadi rangda ka Bandung jeung ka Medan nu burung jeung nu aya keneh di dieu mito aja minantu nu kitu mending di ending cek aing ngabetan amat tah hirup terus 2 menit deh bil jannati ku surga ai kitu eta surga jeung saha surga eta lain jeung kiai lain jeung jalma nu pinter lain jeung jalma nu bodoh uiddat lil muttaqin surgana Allah dicawiskeun ku Allah jeung jalma anu takwa ka Allah subhanahu moga-moga orang sing jadi jalma takwa amin amin tapi eta ngukur batas kandel ipisna keimanan hiji jalma kumaha cintana ka Nabi lamun cintana ka Nabi pohara imana kandel lamun cintana ka Nabi ipis imana doang silet kumaha barudan siap tah kandel eta imana ka siap behelan geus maka dia itu ayo urusan kumang teh kumaha siap ngondang sahabat itu bebas nu penting aya manfaatna oke cek nu saurang saha ngondangna anu ya ti aing tujuan urang supaya jelema semangat tah ti aing 5 juta tujuannya supaya batur semangat bagus nah dia sedekah kitu cenah riah yang kalem ikhlas mah dina hate tolol mantap ya kudu ngaji hirup mah tah ti aing 5 juta supaya tujuannya batur eta semangat cuk RT udah tenang aing buat kala siap tah ti aing 50.000 atuh DP na doang ini berlunas ke RT 10 juta amin cek pemuda toh ti kami 20.000 lah DP maksudnya nih kudu gitu malah jadi sok aya lamun jelema koropak poe Jumat sok lempangan hadirin eta kuat kieu ya tak menekan tuh kuat di kieu yang ngasupkeun anak mang kunaon di kitu-kitu emang cenah nu kadeleuseun ria eta datiah ria hayang disebut pang ikhlas tak ikhlas mana hati deh dia sudah waktu itu hayang kalem cenah mending aing ikhlas tapi teu mere dan jurig lak-lak tak udah ikhlas aya babna ikhlas mah kunaon dia teh salat ke masjid aing mesin ria eta datiah ria kunaon dia tilak salat sunah beuh aing mesin tadi hayang kalem ke batur eta datiah hayang kalem atuh sapodo teuing urang nu penting mere dia omongkeun goreng sapodo dia omongkeun bagus teh atoh dia omongkeun hatina goreng teh nyeri eta ikhlas ngaranna kudu dia omong kartos aya mamang nek sedekah mah sir mah kieu sekalian lamun aya duit bagus leuwih bagus itu sedekah sir aya koko magantung di masjid sian ku mamang duit 2 juta barang dibuka ku kasantari mana ya kasantari atau kakana ajasri orang panena aya duit tuh masya Allah moga-moga lu sudah kosing dibagi panjang umur
Insya Allah lamun eta jelema di masjid ieu aya kokok dia sian duit 2 juta atau 1 juta doangna di dieu nangker kokok kabeh asana ieu ndak make itu kunaon sekalian hayu kada bangun masjid kurang deh ku ikhlas telepon ke material assalamualaikum di mana ya abdi di Cipacung masjid ayo naon ke material abdi kami masyarakat ieu ndak bangun masjid kirim bata 30.000 pasir 20 engkel terus semen 200 sak besi 500 potong duitnya ikhlas sampai kembolar dia mau dikirim benar bulan perjanji maca kita dah ngan pohode terapan dah tadi main nggak boleh pohode akhirnya pengen dapat jadi tangan main sama apa ada tanya nggak pohode menang urang sosohoreun digedeun menang awas ya menang sosohoreun asal dina maulid rasul hubungan rasul dilahirkan ke alam dunia dalato puncak aing 3 juta aing duit nage menang gitu tah dina mauludana menang eta kurang ngatujuan urang hubungan ia dilahirkan kanjang syukur ke Allah sebab umat Nabi Allah Musa ketika Rasulullah datang ke Madinah ayah Yahudi ditanya ke Rasulullah puasa mang pan mamang ieu tanggal 9 Muharram puasa gitu nah kami Muhammad tasakur ke Allah yen Allah geus nyelametkeun Musa tina ancaman Firaun tuh umat Nabi Allah Musa malah hadirin tuh tasakur ke Allah yen Nabi na salamet diantar ku Firaun puasa aing tadi mah kumaha bae urang tujuan aja ifrah bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam petasan sangat terus ay bunga kudu dari kanjeng Rasul amin ya rabbal amin nganak nanya kula ieu ieu meuli petasan sabaraha duit teh nanya meuli garieun jadi aing nyandung nanya kula sabaraha duit petasan 10 juta oh apa lain enggak ya petasan aja mau balik mahal mana nanya nah badai mahal petasan nasionalnya berpikiran tadi dia segera Allah mudah-mudahan bisa dibalikin hati nasi mahal mau balik udah mahal petasan ya Allah terus lamun cinta naga kangjeng Rasul kandel diajak muludan oke teboga harta tenaga baik dia nyumbang mau muludan aing itu kaya aing bosok aing bulan imahnya aing kudu nungar aing dipecat pemajikan cemetut bae anak aing opat cendol 2 nu 2 cacingan jeung bengek aing lain teu hayang masuk aing teh mah jerita bae ka Allah hayang aing nyumbang muludan tahun kamari mah aing teu nyumbang deui jadi goblok teh sia aya tadi tapi aing tanaga siap sama aing teh mau cau oke kita neangan cau anu langsung nyebutin aing siap dan ngabereskeun aing kembang oke lamun berangkat aing siap tanaga aing siap aing teu boga biaya tapi aing tanaga siap apalah arti ada dana mun eueuh nu magawean betul sanajan ieu di Cipacung aya dana 2 miliar pikeun muludan atuh eueuh nu magawean mah jang naon iya mah jelema nyumbang teu beuki mantuan teu daek eta kudu dibedi mah eta hai pemanda aya muludan atuh nyumbang tuun teu cenah ieu mah heh mending mohon berkat yuk beuh emang jadi tak heh mending kena mawan itu dia kue palu emang jadi cangkeng heh mending ngaberes gitu tuh dia karpet emang dia dulu woi nyatu hayu udah nyatu hayu akan jada doang tanggung jada badok pepak gelana ayah dia gitu terus ke endring bae lah akhlak mah kudu di endring maka pantes cek ulama kudu kieu hirup mah kono kal yadain wala takunu kal udunain
3 menit kono kan liadain jadilah anjeun hirup makos leungeun ieu leungeun ku kompak-kompak teuing lamun leungeun katuh atur leungeun kenca teu kudu di SMS datang sorangan garok kudu ditelepon deui lamun leungeun kenca atuh leungeun katuh datang sorangan garok atuh saduana atuh digesek-gesek benar nya hadirin sadayana hot ge tugas napasirikeun atuh moal eta na leumpang ku kompak lamun leungeun katuh ka hareup leungeun kenca kaburi leungeun kenca ka hareup leungeun katuh pantes ta leumpang deng coba lamun ka hareup kabeh panduang pampir ta leumpang sanajan kompak ka hareup kaburi ka hareup ka sebuana duang robot nah iya tugas napasirikeun moal karena cawu Ambon dengan katu, karena daging dengan katu, karena roti dengan katu. Isuk-isuk munjukul sagede pereup dina bujur. Kakara kena dicokot ke lengan katu. Stop! Cek lengan kenca, ini tugas gua. Cicing katu, bagian aing pendongkelan pembersihan. Cek katu gara gawean ku dia bangsat cek lengan kenca. Aing cenah babauna beka bagean. Kalau ngomong cerita tuhupan dia boleh dibantu adalah kerenya ke panyok dia dongkel siap panyok dicekel didongkel koplak bersih kan tepas ini tugasnya masing-masing ditugaskan anu kemampuan ahlinya masing-masing betul-betul atau iya tepas ini cek dengan katuh ulah sok loba omong enggak blek duit mah aing meuli jam pandia nu make tuh begitu cek ibu-ibu ke aing meuli geulang dia nu make leungeun kenca aing mah teu make cek atuh eta teh pasirikan tugasna mo ngan mi HP ulah jadi kos ceuli kumaha eta ceuli eta ceuli deukeut ka tapi tilok silaturahmi sahabat dia kaget itu masyaallah deregeul para maneh eta mah lamun ceuli ka tuh saresma atau congeng ngaranna itu tuh itu berapa ini celi sama congeng lamun celi katuh eta salesma atau celi kenca teu bisa nutupan atau onge mah onge bae teu bisa nutupan aib itu dari dulu nu mawi kos leungeun urang teh udah kos kitu cing kunu kaliyadain wala takunu kal udunain dina leungeun asa bararang Sabaraha? Iya naon? Iya naon? Iya naon? Iya naon? Iya naon? Iya naon? Curug. Iya naon? Jangkung dari tengah. Iya naon? Jari manis. Iya naon? Cinggir. Nah, iya jempol gendut jeung pendek. Rata-rata nu gendut mah kiai. Kunaon eta kiai so gendut lantaran lobangakan berkatna. Geus lamun mangge ustad kiai kuru berarti masyarakat pelit-pelit meregese di batinna di kebonnya soda kepada jalma kitu kudu ditek. Tuh, mantap nu pertama lain kiai hayang dihormat, lain kiai hayang diagungkeun, itu mah hak agama. Dah iya kan? Ini kecap nomor 1. Wih, kumaha tadi aing ngaji? Boleh. Iya. Kumaha tadi aing sebutan? Boleh. Iya. Moal. Iya pasti iya. Kumaha? Sip. Oke? Oke. Iya benar. Ini sarung BHS nomor 1. Atau iya. Nah, jempol. Mata ku jempol mah sopan. Punten bari naras Pak, bumina PRT pada mana? Oh, pada itu. Ustad kaderena. Jang aya bumi RT pada mana? Tuh, nu itu dulu tuh dulu. Gawa kabeh nak kan malu gitu. Nah. Geus ieu jam nu kadua naon? Curug ieu curug nisbat para pejabat. Talamun geus ngahiji dua unsur ulama jeung umarok. Artinya umaroknya mengikuti fatwa ulama karena kedua kekuatan geus lumayan. Mengahiji. Nu katilu jajangku nisbat orang kaya yang dermawan.
kudu aya di Islam. Mantap Islam terikeun maju sebab nu beunghar napal. Nu miskinna gede omong. Eta haram jadah nantinya. Kudu aya di Islam. Orang kaya yang dermawan membangun masjid, membangun pesantren, nyian majelis taklim. Alhamdulillah. Tah orang kaya nu dermawan. Kudu aya di Islam. Masya Allah. Nu kaopat. Iya jari manis nisbat ente pemuda-pemudi nu ngarora subhanul yaum dirjalul ghad. Anda sekarang muda, besok hari Anda bakal jadi orang tua. Kuari ngora keneh ge isuk makawin, boga anak, boga incu, ompong, peot, mon. Mantan jelema mau gagah. Hirup mau sampurna kecuali rokok. Hirup mau jago kecuali kotok. Karena jangan hebat jelema pinter silat cimande cikalong cigondewa tapi beak kabeh ku cilaka mah. Saha bisa nangkis cilaka. Jelema pinter silat buabu berlabuh di kamar mandi. Seijuna apa kudaon aduh aing lapoh. Pan abah pinter silat teka taktis ku aing leueur mah. Atuh ka moles ku leueur. Tapi kok kabeh. Ilmu penutupna di. Iya pemuda kudu bawa sebab pemuda mah tanagana kuat keneh bedas keneh betul-betul orang tua pemikiran matang yang mengerjakan pemuda. Nah ini kita cekolot ceng iya abah mah kami mah cocok di podium video siapa laju kumah apa tah badan kemang ceng pan kolot ngomong doang anu ngagawean iya artinya kolot banyak pengalaman loba ngangkat uyah pendapat di kolot nu ngagawean ulah pemuda tuh gitu jadi ngahiji mengenaheun nu adzan pemuda ulah kolot tengah modar batu teh pengek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lebih gelong mikna ge ada ini kurang pakuah hajudak kebosan nu leupas ya tadi. Ayo pemuda apa nu adzan kelar. Allahu akbar Allahu akbar. Tilaki samarasa ada ketemu Allah aing boga inju. Sedang dikainju aingkeun mana bisa kita yang penasaran ka masjid dah. Aing nyawa aing sah sieu nu ada nak sah sieu teh. Asa anak sartani cek aing gitu. Langsung laki-laki semangat adanya pemuda adzan mah. Mana peci aing? Blok. Baju aing mana? Blok. Samping aing mana? Blok. Celana aing mana? Blok. Leumpang ka masjid teh make celana. Kabeh nyangsa ditak-tak. Aing ku semangat ka masjid. Celana ka masjid jangeunah sabaraha dia teh nya aing mah ngadang-ngadangan bujur teh ka mana. Yang hideung nyampeun nyablek kopal. Aing pohon tak kabeh nyangsang. Ini pemuda tah. Euy pemuda euy, pemuda euy. Pemuda euy. Ada sia. Insyaallah tahun harap sing leuwih meriah amin. Berjamaah sing rajin amin. Ya sok mari no berjamaah di dia. Bo si pacung dilawan. Urang dia mah 1000 sibukna ge 1000 sekolah percaya urang dia mah insyaallah ai bedug mah di masjid. Aku lagi, dan kami kalau bedug gantung di mah. Berjamaah tak ibu tita tak salah kita. Terus kol, kudu gablek pol, kudu gablek kais, tereh mod, berjamaah. Bapak kudu nuhun, pamajikan ngelingan, pulau sepemarahan kita. Yang gede adat. Angin nyawa dia bagan aing, nyawa aing ge goblok dia. Dasar tolol dia babi bangsat kabeh bawa. Oh, babi bangsat juri celana naon. Eta lalaki, ku gede-gede teuing ad. Nu kate terakhiran ya. Cinggir ya nisbat ibu-ibu alhamdulillah mun awa ibu-ibu ya udah kabehan moal menang berak sanonyeun kue
Sana nyen pais, nyen pasung, nyen ager, nyen semur. Duitna apa? Apalah ada namun gawean. Bener teh, Bu? Lalaki bisa naon paling jago bisa lalaki. Nah, ngakal ge moal becus. Ngakal loba-loba ngakal. Hiji jalan cantong eureun kieu. Cantong jalan atuh hideung kieu. Cantong jalan hijau babek mas komo blek bekejo tabu. Atuh urang teu nyatu deui urusan. Makana ibu-ibu alhamdulillah moga-moga pengorbanan ibu sehingga jadi saksi di poe kiamat dia hulu asup angin kagebuk kakade kakereut moga-moga hadirin sadaya sing jadi pengorbanan ciri mahabbah ka Rasulullah panggalana digusur kula ka surga amin global lamun dihijikeun jempol curug dadangkung jadi manis tinggir dibulutkeun ieu mun nonjok ngeun deui sadar kasan coba di mana ngeunaan potongan nyerek hiji dua mau bisa sesapu tapi nemu 100 bersih moal tah bersih hartosna urang teh kudu ngahiji jeung tetangga jeung dulur ulah sok pagoreng-goreng sangka ada masalah musyawarahkeun insyaallah aya jalan keluar dina musyawarah mah insyaallah da moal rugi cek Rasulullah jalma nu tukang musyawarah ulah sok pagoreng-goreng sangka teteh jeung tetangga ieu mah batur meuli termos teteh nu golak kok buru pro naon tujuanana nah berkah mudah picin moga-moga orang sing diberi taufik hidayah amin ya Rabbal arti cek guru pula jika menceramah tanya nu hadirna bapak-bapak ibu-ibu kahartikan paharti atuh geusang sabab tujuan ada kaharti kula boga hutang 3 keneh nah kumaha kaharti apa tacan kan cek guru pula kieu citanya deui cenah hadirna bapak-bapak ibu-ibu kahartikan encan meuning eureun kacape-cape hampura lain kula budaya sawara kula anak geus teu kuat pas kula ceramah ieu 48 menit kurang lebih 50 menit moga-moga aya manfaatna nu laras taufik hidayah Allah anu lepat kabaduan disim kuring Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu Allahumma ij'alna minal mutamassikin bi syari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim Allahumma ij'al hadhihi al-qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan wa la taj'al hadhihi al-qaryah qaryatan adaqaha Allahu libasal ju' bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'alna min ahli la ilaha illallah wa ahlina bila ilaha illallah wa tawaffana ma'a la ilaha illallah wa adkhilna jannata ma'a man qala la ilaha illallah wa ahsyurna ghadan fi zumrati man qala la ilaha illallah ya ahla la ilaha illallah iftah alaina futuhal arifin bihaqqi la ilaha illallah wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.